Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu toleh satia mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda channel nuju di mana we ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deuihan cacarios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi salawasna aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat dahir, sehat batin, bari aya dina kabagjaan sapapaosna. Atuh anu nuju ngumbara di mancanagara mugia jembar rizkina kalayan patepang sareng anu dipilarina. Kalayan nagara anu nuju diancikan ayeuna tiasa janten nagara kadua anu ngabagjakeun salira. Atupun kitu deui kanu caketna oge kana tebihna kanu nuju aya di dalam negeri di nagara urang salawasna dilancarkeun rizkina disehatkeun jasmanina kalayan adina kaselamatan karayuan sapapaosna. Dina dinten ieu teh simkuring masih midangkeun kalajengan tina carios nu ngelmu rawa rontek. Carita silatnya, carita silat seri kahiji anu ngalalakonkeun Wisnu Kamandaka. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana. Atuh sasiereun sabeuneuranana memanawian aya guna mangpaatna ka sakur anu ngadangukeunana. Margi ieu carios nyatut atanapi nyanak tina kajantenan nyata anu kaalaman ku penulisna nya mangsa baheula waktos nuju ngora nuju ngalalana nya. Kalayan bilih anu kasabit nami kasebat cenengan sakali deui simkuring sejata wadu mugi agung cukup lumur cemar pangampura teu aya maksad kanggo nyebat jenengan salira eta mah mungkal rasana panginten jenengan salira aya dina carios anu didugikeun ku pribados. Kaleresan memang ieu teh hasil karya sastra simkuring. Seueur simkuring biasana sok ngintun ke majalah Mangle kalayan oge seueur anu didongengkeun dina YouTube ku pendongeng anu sanes. Ya upami anu dicareseun ku ieu simkuring mah memang mangrupikeun karangan enggalnya jadi teu acan didongengkeun ku nu sanes. Mangga barwargi supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu ceres urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu ngelmu rawa rontek bagian ke-26 karyana Andang S. Argayuda. Ciat
Imamah najan beri rugag-ragog teu burung narajang. Tongkatna kumulebat ngababuk beungeut salah seorang anak buahna Ki Gurdah. Najan kakara harita tapi babukan tongkat anu dibarengan ku tanaga jero nenggel pisan kana bungkul irung musuhna. Yung anu ditarajang ku Nyi Mamah ngagoak langsung ke kelayangan nahan ka nyeri. Saterusna direjeng ku Mangkarta oge ku Nyi Mamah. Saterusna dibarogo dihijikeun jeung anu jadi korban Mangkarta. Ari Wisnu manehna jumerelat newak dua jalma. Duanana diketig puhu celina. Laju duanana namru teu kaburu ngaguak-guak acan. Saterusna nu duaan teh dibarogod ku Wisnu sedang anu ngagaloler akibat tindakan Mangkarta oge Nyi Mamah langsung ditodong kobang ku Mangkarta. Maksudnya supaya manehna nuduhkeun padudumukan Ki Gurdah sabaraha kanca. Mun andika hayang hirup geura tuduhkeun markasna Ki Gurdah. Mangkarta tumanyak anak buahna Ki Gurdah. Bedogna diteulekeun kana beheung anak buah Ki Gurdah anu ngagogoler teu walakaya. Ampun Kisilah, kula ulah dipaehan. Tuh belah ditu markas kerombolan Ki Gurdah mah. Budak leutik oge masih aya di dinya. Dua orang anak buah Ki Gurdah anu ditodong bedog panjang ku Mangkarta antukna nuduhkeun markas manehna. Kusabab sieun dipaehan, manehna langsung nuduhkeun markasna Ki Gurdah sapara kanca. Malahan cenah budak leutik anu menang nyulik oge masih aya keneh di dinya. Sabab can aya kulawargana anu datang rek nebus eta budak. Awas sia, mun sia bohong ku aing bakal dikojoran. Mangkarta ngadadak galak. Sabab mun teu kitu mah ieu jalma-jalma jahat teh moal daekeun cumarita anu bener. Saterusna nu duaan diborogo dihijikeun bari sungutna disumpel ku iket anu diparake ku maranehna. Sangkan ulah ngagorowok. Ih sumpahnya ante bohong ieu. Anu diajak nyarita ku Mangkarta samemeh disumpel ku iket susumpahan bari murungkut sieuneun. Manehna terus tutunjuk nuduhkeun markasna Ki Gurdah sabalad-balad anu teu jauh ti dinya. Sanggeus meunang pituduh ngeunaan pantepatan Ki Gurdah sabalad-balad anu teu pati jauh ti dinya, laju Wisnu sabaraha kanca kaketayepan muru eta tempat. Maksudna pangna teu langsung terang-terangan teh sieunun matak cilaka ka budak leutik anu diculikna. Teu salah deui, sanggeus kira-kira 200 meter breh aya saung laleut. Aya sababaraha saung laleutik. Tapi di wates pakarangan aya 4 urang anak buahna Ki Gurdah keur ngajaga. Kang, kumaha lampah urang? Papaetan opatan diterajang pasti bakal riweuh. Nyi Mamah tumanya ka Wisnu Kamandaka. Sababetan opatan teh deukeut ka saung. Lamun diterajang kitu-kitu wae pasti bakal kanyahoan kunu araya di saung. Keun kumaha kang wae Nyai. Wisnu nembala Nyi Mamah bari langsung dongkok. Cek Wisnu nyokot batu sababaraha siki sagede-gede peureum. Teu pati lila eta batu teh dibaledogeun kana keur jaraga. Oh batu dibaledogeun ku Wisnu Kamandaka ngagunakeun tanaga jero. Atuh eta batu anu sagede-gede peureum teh ting saleber muru jalma-jalma anu keur jaraga. Aduh, 2 urang anu keur jaga ngagoak bebarengan. Laju rubuh teu empes-empes. Anu duaan ieu culang cileung, tapi can oge nyuara ujug-ujug aya pating beletak kana sirahna. Bru anu duaan deui teh namru.
tah ayeuna mah kieu Mangkarta sareng Nyi Mamah langsung we ngadatangan ka saung. Laju geroan we Ki Gurdah ti luar. Akang rek susulumputan muru saung. Wisnu mere parentah maksudna sida mancing Ki Gurdah. Lamun geus kaluar Wisnu anu rek nyen tindakan. Sabab lamun langsung Wisnu anu ngadatangan Ki Gurdah, Ki Gurdahna pasti kabur bari mawa budak anu diculikna. Ki Gurdah. Mangkarta ngagerok Ki Gurdah ditarikeun, ngahajak sangkan kadengeun ku sakuru anu area di saung. Nyi Mamah najan beri ngeleper siaga bari nyekelan tongkatna. Tepati lila sanggeus Mangkarta ngagegerok ujug-ujug anu jrung jeleng ti jero saung. Kabeh oge eta jalma teh pada ngabar bedog. Laju eta anak buahna Ki Gurdah teh ngepung Mangkarta jeung Nyi Mamah. Ceuk sareat mah Mangkarta jeung Nyi Mamah teh aya dina bahaya. Sabab anu ngepung maranehna kacida lobana. Kalian tepati lila aya di anu luncat tina saung horeng Ki Gurdah. Saha aranjeun jeung aya maksud naon make ngagegerong ngaran kula. Si Gurdah langsung tumanya bari ngabar bedogna anu panjang. Seseukeutna kokole nyayan ka sorot cahya panon poe. Kula diutus ku kokolot lembur dadap cangkring pikeun nebus budak anu diculik ku Andika. Mangkarta nyieun reka perdaya sabab harita budak leutikna teu katembong. Manehna ngabohong majar diutus pikeun nebus budak padahal rek maksa nyokot eta budak tanpa kudu ditukeran ku duit. Mun nya aranjeun boga maksud kitu coba kadiekeun heula duit panebusna. Ki Gurdah jol menta duit panebus sabab manehna masih curigaeun bisi ieu jalma teh ukur anu rek kabobodo ka manehna. Kula bakal masarakeun ieu duit lamun nempo budakna salamet. Sok tembongkeun heula budak anu diculik ku Andika. Yeuh duit mah sakantong kopjang Andika asal budak dibikeun kalayan teu cecel teu bocel. Mangkarta ngadadak capetang dina siasatna padahal mah ukur ngabohong. Kantong kosong anu pamekal ti imahna Mangkartomi ditepuk-tepuk ku Mangkarta. Padahal eusina mah ukur rarabigan. Barudak bawa budak leutik teh ka dieu. Lamun ieu jalma-jalma ngawadul urang paehan ieu dua manusia kurang ajar teh. Ki Gurdah marentahkeun anak buahna sangkan nyokot budak anu diculik teh. Sedang manehna mah terus mureleng ka Mangkarta jeung ka Nyi Mamah. Ceuk dina pikir Ki Gurdah anu lalakina mah asa kungsi panggih. Ulah dipaehan anu wanojana mah katua lebar ku geulisna. Mending urang pake rame-rame. Saurang anak buah Ki Gurdah nyeletuk dina omongan cunihin ke Nyi Mamah. Laju manehna mencerong ka Nyi Mamah bangun siga anu rek ngrekep. Sigana mending kitu Ki Gurdah ngadadak curingak asa diingetan ku anak buahna. Dasar garong edan tumrapna ka Nyi Mamah kacida amekeunana. Mun teu diceklan ku Mangkarta mah geus rek meh ngagajreng narajang anak buahna Ki Gurdah. Katua ieu budak teh teu pati lila nu nyokot budak geus datang deui, langsung budak leutik teh dipasrahkeun ka Ki Gurdah. Saterusna eta budak diceklan ku Ki Gurdah ditempokeun ka Mangkarta jeung ka Nyi Mamah.
Punten ngaseula sakedap para wargi. Biasa simkuring sakantenan sejangiring ngemutan ka para wargi anu kalersan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Tiasane supados di mana simkuring medar deui lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalayan tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun para wargi kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Budak leutik teh teu cecel teu bocel. Sok kadiekeun duitna. Ki Gurdah langsung minta duit ke Mangkarta. Bari leungeun manehna nyekelan eta budak leutik. Ki Gurdah waspada bisi ieu jalma teh anu rek nipu ka manehna. Ieu duitna aya di kula Ki Gurdah. Keur kitu ujug-ujug aya nu ngagajleng tina dahan kai. Awakna siga anu hampangeun pisan. Dina nincak taneuhna oge ampir teu nyuara. Kalayan langsung ngabedega teu jauh ti Ki Gurdah. Wisnu Kamandaka? Ki Gurdah kacida kageteunana. Sungutna lir kembang kadu. Matana bolotot bangun anu kasima. Boro-boro bedogna ditodong, buru-buru bedogna ditodongkeun kana beung budak anu diculikna. Pikeun jaga-jaga bisi Wisnu narajang manehna. Montong nyilakakeun budak leutik Gurdah. Kula datang ka dieu lain rek numpes Andika, tapi rek nebus eta budak. Tah duit anu dipikahayang ku Andika. Pelawar Wisnu Kamandaka ngalungkeun kantong anu metet ku eusi, kantong anu pinuh ku duit. Tapi eta duitnya sebenarnya duit para begal. Duit maranehna. Ku kapinteran Wisnu Kamandaka, manehna bisa asup ka roang anu nyata-nyata tempat nyimpen harta rampasan. Basa Ki Gurdah ngalengkah rek nyokot kantung anu cenah dieusi ku duit, ngan sakilat Wisnu narajang dina jurus raja walinya mermangsa. Awakna kumalayang nanding kilat. Suku katuhuna ngajejek kana puceuli Ki Gurdah. Atuh teu bisa disingkahan deui. Dampal suku Wisnu ngajedak kana puceulina Ki Gurdah. Aduh iung, Ki Gurdah ngoceak. Laju awakna dadali gidegan rek rubuh. Tapi buru-buru manehna sideku bari bedog panjangna ditunjalkeun kana taneuh. Ngan barang ngararet ka pelbah budak leutik. Eta budak geus leungit tina tempatna. Wisnu Kamandaka ngagandong budak, ngerah pageuh laju ditalian ku sarungna. Manehna langsung hut-het narajang anak buah Ki Gurdah anu deukeut ka manehna. Nempok kitu Mangkarta jeung Nyi Mamah teu cicingeun. Duanana langsung ngagajleng mantuan Wisnu. Ciat! Modar sia para begal edan. Mangkarta ngabentak bari ngibaskeun bedog panjangna. Awakna kumolebat nerajang para anak buah Ki Gurdah anu keur ngeroyok Wisnu Kamandaka. Nyi Mamah oge nurutan Mangkarta. Manehna ngagajleng muru para anak buah Ki Gurdah. Nyi Mamah rancingeus ngulinkeun tongkat ruyungna mantuan Wisnu Kamandaka.
Najan karek harita ngalaman campuh adu jajaten, tapi jurus-jurus tongkatna anu meunang ngalatih Wisnu bet ngarubuhkeun sababaraha urang begal. Nyi Mama aya kesempatan adu hareupan jeung anu tadi geus ngahina dirina. Ambak nyadak ka eta jalma. Tongkat ngahiuk kana hulu musuhna. Aung angkohan marek ditangkis ku bedog ku musuhna teh. Tapi musuhna Nyi Mamah teu eungeuh. Sakilat Nyi Mamah najongkeun sukuna kana palangkakan musuhna. Cebrod tobat. Anak buah Ki Gurdah koceak dengek bari popoyong kodan. Kanyutna beunang ku panajong Nyi Mamah. Keur kitu ngan habak we tongkat ruyung Nyi Mamah ngahabak kana beheungna. Atuh teu bisa disingkahan deui musuh Nyi Mamah kapidara. Nyungsep niban lemah teu hudang deui. Ari Ki Gurdah najan dirna geus ngurangan tapi teu wanieun adu hareupan jeung Wisnu. Ngan basa Wisnu keur huthet jeung anak buahna, awak Wisnu nu kangen ka palebah manehna. Atuh niat jata ngadadak kudang. Laju cumrelat bari ngaheumatkeun bedogna. Ceuk pikirna teu bisa maehan Wisnu oge, tapi budak anu digandongna pasti paeh ku bedog manehna. Ciot! Tobat! Tapi waktu awak Ki Gurdah keur kumalayang anu maksud rek ngabongan Wisnu ka Mandaka teu kanyahoan ti mana datangna. Aya anu kumorebat papag awak Ki Gurdah. Awak Ki Gurdah anu keur kumalayang ngadadak ngagedebut ni bandemah. Laju dihareupeunana aya nu ngabedega seurang lalaki kolot jangkung begang. Guru Ki Gurdah harap eueup manehna kacida kageteunana beuteu pupuguh guruna ngadon nerajang manehna. Aing Gurdah sia teu meunang nyilakakeun anu ngaran Wisnu ka Mandaka. Mun deui nyoba rek nandasa Wisnu ka Mandaka sia pasti dipodaran ku aing. Horeng eta teh guruna Ki Gurdah anu nalah kita pakulung. Manehna teu diridoeun lamun anak guruna meunang kacilakaan. Nah make kitu Ki Guru. Si Gurdah banget ku teu ngarti kana sikep guruna. Kapan biasana oge tara kitu. Justru biasana mah lamun manehna aya dina bahaya, guruna teh sok ngabelaan manehna. Sia teu kudu apal kana pancakakina. Nganti semet ayeuna sia ulah kumaha wani ganggu kanu ngaran Wisnu ka Mandaka. Mun teu nurut kana panghulag aing, sia bakal dipodaran ku aing. Kita pakulung ngomong kasar garihal ka muridna. Manehna boga rasa tanggung jawab ka anak guruna. Najan lakunan incak dina salah, tapi rasa hormat ka guruna moal pernah sirna. Jang Wisnu jung wae geura pulangkeun eta budak teh ka kolotna. Ti semet poe ieu lamun si Gurdah jeung anak buahna kuwawani deui ka ujang, maka bakal dipaehan ku emang. Salam bakto soe ka tuang rama ka olot pura. Sanggeus ngomong kitu kita pakulung cumorelat ka jelo leuweung laju ngiles teu katemong deui. Manehna teu sanggupeun adu hareupan jeung anu ngaran Wisnu ka Mandaka sabab manehna gede ka rumasa geus ngarempak janji ka guruna nyaeta ka bapana Wisnu ka Mandaka. Wisnu ka Mandaka ampura kula jung wae geura bawa eta budak geura pulangkeun ka kolotna. Tah duit bawa deui kula teu wani narima. Ki Gurdah dodongkuan ka Wisnu ka Mandaka. Manehna ngagadak ajrih ka Wisnu. Sabab guruna oge geuning sakitu mika hormatna. Jadi pasti Wisnu teh lain jalma samanea. Nya nuhun atuh Ki Gurdah. Ngan anjeun teu meunang ganggu deui ka urang lembur dadap cangkring oge ka lembur babakan pasir.
Wisnu antukna ngeureunnan tarungna jeung rombongan Ki Gurdah. Sabab sakabehna langsung nyerah. Maranehna sieun ku guruna anu nelah kita pakulung. Atuh geus karuhan kitu mah, bring Wisnu jeung Mangkarta oge nyimamah mulang ka lemburna. Atuh duit anu sakantong metet dibawa ku Wisnu. Ari budak mah digandongna ku Mangkarta. Tiluanana muru ka lembur dadap cangkring, rek ngulangkeun anak kokolot lembur. Saluyu jeung janggi Wisnu ka Mandaka. Nah ira akang nyanak artos. Andi tadi oge urang teh teu cacanakan. Da ti mana henteu atuh urang kadua artos sakitu seueurna. Nyi mamah banget heraneun ku lakuna Wisnu ka Mandaka. Beuteung pupuguh boga duit sakantong metet. Padahal ti tadi oge babarengan jeung manehna kalean teu mawana naon iwal ti kantong anu diisi rarabigan. Tong riweuh Nyai. Ieu teh artos para begal. Tadi ku akang dicanak sakantong di tempat penyimpenan harta rampasan para begal. Maksud mah jang nukeran budak. Tapi ayeuna mah jang urang wae lah. Da ti nu jahat ieu. Urang bagikeun sawareh ka fakir miskin. Wisnu ka Mandaka nyaritakeun rusia eta duit anu sabenerna mah duit para begal. Para wargi rupina ciros nyambung anu judulna Nungel Murawarontek bagian ke-20 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang diparang umurna anu panjang tiasa ditepang geudi dina kalejengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kalelepatan simkuring dina enggoning ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.